Abdi hayang ngawawancara pikeun kebersihan lingkungan sekolah. Sebelumna namina saha? Nami Abdi Aprilia Cahyani. April. Yang kahiji, naon anu kaasup kana kabersihan sekolah? Kebersihan sekolah teh ngaliputkeun kebersihan sekolah, kantin, koridor, atau kantor. Yang kedua, saha nu tanggung jawab kabersihan sekolah? Kebersihan sekolah teh ngarupakeun tanggung jawab bersama masyarakat sekolah. Sekolah. Yang ketilu, iraha kegiatan kabersihan sekolah kedah dilaksanakeun? Ngajaga lingkungan sekolah teh bagusna dilaksanakeun unggal poe tiap balik sekolah atau pas asup ke kelas. Yang keempat, di mana urang kudu ngajaga kabersihan sekolah? Kebersihan sekolah teh nu harus dijaga teh kelas, kantor, koridor, kantin, toilet, dan lain sebagainya. Kelima, naha urang kedah ngajaga kabersihan sekolah? Ngajaga kebersihan sekolah teh penting karena ujung nyieun lingkungan sekolah teh bersih, sehat, dan aman serta nyaman untuk sekolah. Yang kegenep, kumaha anjeun ngajaga kabersihan sekolah? Dengan membersihkan kelas atau toilet, kantor. Hatur nuhun April. Assalamualaikum Ibu, Abdi hayang wawancara pikeun kebersihan lingkungan di sekolah. Aya sababaraha hal anu Abdi hoyong naroskeun. 1. Naon anu kaasup kana kebersihan sekolah? Ya bersih-bersih, nyapu gitu nih, buang sampah. Jangan sembarangan buang sampahna, ulah sembarangan. Saha nu tanggung jawab kebersihan sekolah? Sadayana nu aya di sekolahan. Iraha kegiatan kebersihan sekolah kada dilaksanakan? Setiap waktu. Jadi teu aya waktuna ngajaga kebersihan mah. Di mana urang kudu ngajaga kebersihan sekolah? Di saluruhna we nang lingkungan sekolah kudu dijaga kebersihanana. Naha urang kada ngajaga kebersihan sekolah? Supaya bararesih neng, sehat jadina. Teu kotor gitu lingkungan sekolah teh. Kumaha anjeun ngajaga kebersihan sekolah? Kudu iya sama-sama babarengan. Bebersih gitu, buang-buang sampah. Kudu bareng, kudu sadayana we. Oke Ibu, cuma segitu aja. Makasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Abdi hayang ngawawancara pikeun kabersihan lingkungan di sekolah. Oke. Aya sababaraha hal anu Abdi hoyong naroskeun. Mangga. Hiji, naon anu kaasup kana kabersihan sekolah? Kebersihan sekolah teh nyaeta anu kaasup kana kebersihan sekolah teh berarti nyaeta salah sahijina nyaeta urang teh kudu ngajaga kelas nya. Salah sahiji kebersihan sekolah teh ngajaga kelas, salah sahijina pembiasaanna piket. Nah, anu kadua aya tempat sampah anu kabagi, aya organik, anorganik kan terus aya di sekolahnya. Nah, eta berarti urang kudu sadar oge nu mana nu organik, nu mana nu anorganik. Nu katilu urang ge kudu sadar ngeunaan banda-banda atau barang-barang nu sok dipake pikeun ngabersihkeun kelas gitu nya. Siga sapu, siga naon teh seserok eta pikeun urang ngabersihkeun kelas teh kudu paham gitu nya. Naon eta gunana pikeun naon ulah sampai geus yo aya nu baseuh di kelas teh gitu nya malah make sapu. Nu bener kan nu euceuk mah make pelan sagana mah kitu. Jadi nu paling utama urang kudu sadar. Kedua, saha nu tanggung jawab kabersihan sekolah? Anu tanggung jawab karena kebersihan sekolah nyaeta urang sadaya salaku warga sekolah. Saha si warga sekolah teh nyaeta urang salaku murid. Nu kadua caraka teh siga OB, satpam sakabehna eta kaasup kana caraka. Nu kadua guru, staf PU, kepala sekolah kaasup kana warga sekolah. Jadi warga sekolah teh nyaeta semua yang meliputi orang-orang yang meliputi di dalam sekolah itu sendiri. Berarti kita semua bertanggung jawab atas kebersihan sekolah itu. Ras, kita kan nanti Yang ketilu, iraha kegiatan kabersihan sekolah kedah dilaksanakeun? Kegiatan kebersihan sekolah kedah dilaksanakan setiap hari, setiap dinten. Nyaeta misalkan hari enjing dimulai ku ngabersihan kelas heula gitu meureunnya. Uwi sakola misalkan ngabersihkan kelas oge misalkan seperti piket.
terus istirahat atau jam istirahat kan jajan nih ke kantin. Berarti pas istirahat santos jajan ke kantin eta kan pasti membawa sampah gitu nya. Sakenaama sampah teh disimpen ke tempat sampah. Berarti kapan pelaksanaan pembuangan sampah dilakukan atau apa pertanyaan tadi? Iraha kegiatan kebersihan dilaksanakan ya berarti setiap waktu, setiap saat, setiap saat lah pokoknya mah kalau ada sampah ya bersihkan ini emang gitu. Ya. Yang keempat, di mana orang kudu ngajaga kebersihan sekolah? Di mana orang kudu ngajaga kebersihan sekolah nu paling alit heula nya, yang paling kecil nyaeta ruang lingkupnya di kelas heula. Di kelas heula nyaeta selesainya penggunaan piket. Nah, piket di kelas berarti harus dibudidayakan gitu nya. Nah, kadang sok aya pembiasaan mun teu piket didenda cenah kitu kan nya. Nah, itu bisa dilakukan dilaksanakan hal eta gitu ya. Pikeun menunjang piketnya leuwih rajin deui. Terus nanti bager. Yang kelima, naha orang kedah ngajaga kebersihan sekolah? Ya, naha orang kudu ngajaga kebersihan sekolah. Kudu pami lingkungan bersih, pasti orang nyaman diajar. Kalau lingkungan bersih, pasti kita akan nyaman untuk belajar, gitunya. Terus orang ngajaga kebersihan oge pasti sehat, sengit kelas oge gitunya. Ari kelas sengit, kelas bersih, tentu nyaman belajar, kondusif lah insya Allah pembelajaran ari kelas bersih mah. Komodi rapi gitunya. Terus nanti bager. Yang genep, kumaha anjeun ngajaga kebersihan sekolah? Kumaha cara ngajaga kebersihan sekolah nyata ngajaga kebersihan sekolah kumaha carana kahiji urang kudu sadar ari urang boga sampah teh urang kudu nyimpen ka tempat sampahna. Terus nu kadua di sekolah terus aya pembiasaan sampah organik sareng anorganik. Urang kudu diajar ngabagikeun nu mana nu organik, nu mana nu anorganik. Nu katilu ngurangan sampah. Kumaha cara ngurangan sampah? Hiji, urang moal tempat makan di rumah, moal tempat bekal misalkan tumbler, tempat minumnya tumbler banyak. Tempat bekal atau misalkan bawa mangkok lah, mangkok plastik ameh pami meser mie ka kantin teh sanes mangge styrofoam gitu nya, tapi ngangge mangkok plastik anu tos dibawa ti bumi gitu nya eta. Jadi cara ibu ngajaga kebersihan teh eta dengan mengurangi sampah plastik eta nu nganggo banda-banda nu anu tiasa dipake pikeun ngurangan sampah plastik siga moal tumbler jeung sejenak. Tas mandi bager. Hatur nuhun, Bu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namina saha Pak? Namina Aan Permana. Pak Abdi hayang ngawancara pikeun kebersihan lingkungan sekolah. Aya sababaraha hal anu abdi hoyong naroskeun. Kahiji, naon anu kaasup kana kebersihan sekolah? Anu ka asup anu kalebetkeun ka sakola nu kahiji sakola tuh kedah dijaga. Terus petugas sekolahna kedah dongkap enjing-enjing teu ngasih kasiangan kumargi upami tos siang mah izin ku siswa ku guru-guru nu dongkap ka sakola gitu. Mohon. Terus salanjutna nu kadua Kedua teh saha nu tanggung jawab kebersihan sekolah? Anu tanggung jawab kahiji petugas kebersihan. Terus umumna guru sareng pegawai oge kedah ngajaga kebersihan kumargi kebersihan itu sebagian dari tina iman gitu. Ketiga, iraha kegiatan kebersihan sekolah kedah dilaksanakan? Kegiatan kebersihan sekolah di kawitan enjing dugi ka sonten kumargi kan namina sekolah mah kedah bersih lah gitu, kedah dijaga nu kahiji nu kedah ngajaga yang paling utami itu petugas OB. Terus nu kaduana na guru-guru ge kedah ngajaga sareng pegawai karyawan oge kedah ngajaga kebersihan gitu. Terus salajengna nu katilu Kaopat. Kaopat. Kaopat di mana orang kudu ngajaga kebersihan sekolah? Kebersihan anu ngajaga kebersihan anu kedah dari hati sanubari urang sadaya kedah tulus ikhlas lillahi ta'ala gitu. Kumargi kebersihan itu penting gitu, upami kotor makan kirang resik gitu ditinggalin teh gitu ku sadayana. Terus kalajengna Terus kalima naha orang
kedah ngajaga kebersihan sekolah? Kumargi kebersihan itu sebagian tina iman gitu, janten kedah dijaga ku sadayana gitu. Umumnya petugas kebersihan, guru-guru kedah ngajaga gitu. Kumargi kebersihan itu non teh kedah dijaga lah gitu, mohon utamina mah kumargi upami bersih mah katingalina teh sehat bersih gitu. Tos mohon Kagenep kumaha anjeun ngajaga kebersihan sekolah? ngajaga kebersihan sekolah ya kedah dijaga ku sadayana, kedah dipelihara kumargi kebersihan itu yaitu tadi sebagian tina iman gitu, kebersihan daripada iman gitu. Ya udah gitu. Atas Nah, Nuhun. sami-sami Bapak. ya mangga ya. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saha namina? Nami Ibu Ella Fadilah. Abdi palai ngawawancara pikeun kabersihan lingkungan di sekolah. Aya sababaraha hal anu abdi hoyong noroskeun. Hiji, naon kaasup kana kabersihan sekolah? Naon kaasup kebersihan sekolah? Kaasup kebersihan sekolah mah nya teu aya sampah di lingkungan sekolahnya. Janten teu pabalatak jiga di pasar. Jadi kedah bersih teu aya sampah nu katinggal. Terus Yang kedua, saha nu tanggung jawab kabersihan sekolah? nu tanggung jawab kebersihan sekolah nya sadaya warga sekolah, ti kepala sekolah, guru-guru, siswana, oge staf karyawan sekolah sadayana ya. Yang tilu, iraha kegiatan kabersihan sekolah kedah dilaksanakan. Nya unggalinten pami siswa makan di kelas aya pembagian tiket kan ya. Ya berarti kan unggalinten aya. Terus di sekolah oge karyawan kanggo pangajaga kebersihan. Nah eta kanggo di luar kelas. Janten sadayana guru-guru oge kitu sami. Laras sih henteu ngabersihan, henteu sasapu henteu mung ngajagi. Ngajaga tong sampai si sampah teh si runtah teh dipiceun sembarangan. Di mana orang kudu ngajaga kebersihan sekolah? Ya di mana-mana di mana si warga sekolah eta ya aya bade di kantin, bade di kelas, bade di ruang guru, bade di lapangan ya kedah ngajaga. Jadi pami misalkan nuju tuang naon jajanan aya bungkusna palingnya nya tong dipiceun nya sembarangan tapi kedah dilebatkeun ka tempat sampah, tempat runtah nya. Terus Naha urang kedah ngajaga kebersihan sekolah? nah urang kedah nya supados warga sekolah betah di sekolahan cobi misalkan runtahna ambayah di mana-mana pasti kan tidak nyaman, teu nyaman ya. Seneng tuh pami sekolah anak kotor henteu nya ya. Terus Kumaha anjeun ngajaga kebersihan sekolah? abdi di sekolahan ya kalau saya memang ibu kan untuk sasapu di sekolahnya ibu usahakeun jadi pami ibu barang tuang anu aya ngandung runtah ya runtahnya teu samarangan dipiceun tapi dipiceunna ka tempat sampah. Udah atur nuhun Bu. Sawang-sawangna. Assalamualaikum A. Waalaikumsalam Teh. Hapunten bilih ngaganggu waktosna. Abdi palai ngawawancara pikeun kabersihan lingkungan di sekolah. Satecan ngawawancara abdi hoyong naros saha nami AA. Ngaran abdi teh William Rundapani. Ya tiasa dipanggil Willy. Aya sababaraha hal anu abdi hoyong naroskeun. Hiji, naon anu kaasup kana kabersihan sekolah? Kebersihan sekolah teh contohnya dina perpustakaan, dina kantin,
sareng dina kelas. Yang kedua, saha nu tanggung jawab kabersihan sekolah. KB sadayana siswa. Yang ketilu, iraha kegiatan kabersihan sekolah kedah dilaksanakan. Unggal poe ame yuk nanti ngaran ame nyaman gitu. Di mana orang kudu ngajaga kebersihan sekolah. Di sakabe ruang. Contohnya kayak di laboratorium, contohnya iya bisa di laboratorium, bisa di perpustakaan, bisa oke di UKS. Yang kelima, naha orang kedah ngajaga kebersihan sekolah. Ame eta we, ame nyaman, ame areueuh eta teh penyakit tuh. Geus. Nondi? Yang kegenep, kumaha anjeun ngajaga kebersihan sekolah? Eta we lamun aya sampah kedah arang pungut gitu. Pican kana tempatna gitu. Ya wis, hatur nuhun. Sami. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Hapunten bilih ngaganggu waktosna. Abdi palai ngawawancara pikeun kabersihan lingkungan di sekolah. Satacan ngawawancara abdi hoyong naros. Saha nami Bapak? Saya Pertian. Aya sababaraha hal anu abdi hoyong naroskeun. Hiji, naon anu kaasup kana kebersihan sekolah? Apa saja yang termasuk dalam kebersihan sekolah? Salah satunya kita menjaga kebersihan sekolah itu mulai dari sampah, dari halaman, salah satunya harus bersih. Dua, saha nu tanggung jawab kebersihan sekolah? Siapa yang bertanggung jawab atas kebersihan sekolah? Yang bertanggung jawab untuk kebersihan sekolah ya kita semua, orang-orang di lingkungan sekolah, bukan hanya OB atau SRK, bahkan murid pun harus bertanggung jawab. Contoh satunya buanglah sampah pada tempatnya, itu aja. Iraha kegiatan kebersihan sekolah kedah dilaksanakan. Kapan sebaiknya kita menjaga kebersihan sekolah? Setiap saat apabila ada sampah yang bergeletakan, ya kita itu harus benahi. Opat di mana orang kudu ngejaga kebersihan sekolah. Empat, di mana saja kita harus menjaga kebersihan sekolah. Di lingkungan sekolah, di dalam atau di dalam sekolah, termasuk halaman, teras, kita harus dijaga. Salah satunya di WC. 5. Naha urang kedah ngajaga kebersihan sekolah. Mengapa kita harus menjaga kebersihan sekolah? Mengapa kita harus menjaga kebersihan sekolah itu kan karena kebersihan itu bagian dari iman. Jadi kalau sekolahnya bersih, halaman bersih, kita juga sehat. Genap kumaha anjeun ngajaga kebersihan sekolah. Bagaimana cara menjaga kebersihan sekolah? Kalau untuk cara, terutama bagi saya sendiri, OB atau masyarakat ya, biasa diawali dengan nyapu halaman, daun-daun, ngepel, mulai dari pagi, dan siangnya biasa kita bersihkan setiap saat. Hatur nuhun pikeun waktos Bapak. Ya. Assalamualaikum A. Waalaikumsalam. Punten A, namina saha? Kami Abdi Ahmad Hasan. Abdi palai ngawawancara pikeun kabersihan lingkungan di sekolah. Aya sababaraha hal anu abdi hoyong naroskeun. Hiji, naon anu kaasup kana kabersihan sekolah? Biasana ka kantin, ka toilet, ka perpus jeung lainna. 2. Saha nu tanggung jawab kabersihan sekolah? Semua wargi sekolah biasana. 3. Iraha kagiatan kabersihan sekolah kedah dilaksanakan. Sapopoe jeung kedah ngajaga kebersihan. 4. Di mana urang kudu ngajaga kabersihan sekolah? Biasana disadaya fasilitas di sekolah seperti laboratorium jeung perpustakaan.
5. Naha urang kedah ngajaga kabersihan sakola. Janten nyaman nalika diajar di sekolah. Genap. Kumaha anjeun ngajaga kabersihan sakola. Kumincen runtah anu bener jeung ngalaksanakeun piket biasana. Hatur nuhun. Sami-sami.